Aduh anjir, yang kieu teu kuat aing. Aduh. Gila euy. Tahan ripna tadi. Aduh. Culai saun mana ieu, Cul? Oh iya, Cul ya. Oh. Tuh, urang tes ngompol menang milik ya. Ti duiteun dia mah yakin. Oh, Pak RT ya. Dia di Pak RT ya. Itu butuh jang hajat teh kawinkeun si Tony urang teh heueuh ayeuna teh tah. Kebeneran ya kolot mejehna pisan ieu teh. Si Tony rek kawinnya Pak RT. Heeh, itu rencana anak mah ieu teh. Kapan aku abi diical ieu lah. Ieu kira-kira sakumaha ieu sawu ieu. Wah, ieu mah tergantung Pak RT we sabaraha we lah. Kumaha lamun 10.000 kajeun. Ajeun Pak RT lah. Heuh pade teh kecau kaholodoan kitu rada neros kitunya. Heuh Lah bae 10.000 ge Pak RT. Ayo butuh we dituar bae kurangnya ayeuna ge kajeun. Nanya sing ikhlas sing ridonya, sing manfaatnya. Nya, nuhun Pak RT dah. Ya, Abi pada ngalongnya dihitungan lah BBM ieu teh ya. Nuhun Pak RT. Ya, yuk sok. Tah, pan milik mah ti mana bae keur gih ge aya nu mere duit lumayan keur ngalong. Ieu cau teh dituar ku urang ayeuna pisan ya kebenaran kolot ayeuna teh yeuh cau teh butuh teh Mulai dituar. kapan teh menang wari ti si Acul tadi teh. Mau lima kebun urang tah, batas ngade mah cau urang. No. Aing mah ieu teh neang teh lila pisan nelpon eueuh ieu teh. Naon mah? Puguh kerja we teh payo. Pagawean puguh hulang-hulang juga Magicom. Ikut juga semen Duit dan pokoknya payo di nu abi ya. Peryogi bawa. Dia mau dia terjogi ya kalau ngecor jalan. Mana wi pada diica. Mangga apa tunggu taraha? Lah ya harga memenuhi sesuai we nuturkeun gitu. Oh. Aya teh sabaraha sadayana? Aya 50 mah ya teh Pak. 50 pohon langsung malah itu ya. Oh, apa tuh? Eko abi ayeuna ditransfer. Tadi transfernya. Biasa nomor rekening nomor terus aja di abinya. Oh siapnya. Oh terus lebatnya. Sadana sakieu tah Oh. Abisnya abi pada transfer da aya peryogi deui nya. Oh, nuhun ya. Yap. Taekeun ayeuna ya semen. Sebeneran ya jangan ngecor jalan. Cek Bang buru ya, taekeun buru-buru. Ayo cepet-cepet takut hujan. Ayo. Temen saha ditaekeun? Oh padu bae. Aduh wae nah ieu mah di barang tuh kok. Usaha. Rasa ada tadi ngaran. Dah abdi mah tos meser tadi ti Mang Kucek. Nah, ini teh semen balik dikeuneuh. Jadi masjid eta padu bae. Tadi ieu nu rasa semen usaha. Eta mah jang ka masjid. Ka masjid. Aduh, aing ge mah cilaka lah tadi Bu. Sayang, dunia ini terasa milik kita berdua ya. Iya sayang. Kalau kita nikah mah tenang, ntar enak sama Ama. Pokoknya mau apa-apa mau rumah 9 lantai Aa bikinin. Pokoknya maneng kawin jeung Ama. Mas kawin oge Mas 7 kintal mau kapalang weh. Neng bisa yang kulkas 8 pintu. Wah mau pameserkeun pokoknya mah. Nu seserahan oge lah dirancar pika Bandung gua mah da. Ate atuh geus kieu mah kapalang da bogokan neng nih. Assalamualaikum Neng. Neng eta naonan eta di dieu jam eta. Mane ana ngerebut ke bau urang, naon maksudna ah? Dah neng mah kaboga urang. Urang ieu mah. Kaboga urang eta mah. Wani ka urang. Takon tawani di aing ka maneh aing ka wani ka maneh teh ha. Tuntas masalah ngerakeun jeung babaturannya. Ayeuna mah sok cang tanya bae awewe nanya. So ayeuna kieu Neng, sok Neng ek meuli saha ayeuna? Aduh, bingung abi teh Pak RT, da berat duanana ge. Nya abi mah mending kene milih Pak RT we lah. Neng atuh yuk cang indit yuk. Engke ku Pak RT dikawin. Aing meuli Pak RT mah. Tuh gara-gara sia kaboga aing dia direbut ke Pak RT. Salah aing eta ku kabogo aing eta teh. Nah,